Ingat lur, sing getol neangan duitna, sing sumanget usahana, mun henteu kerja keras, mun henteu berjuang ku sorangan, moal aya nu paduli. Karasapan teu boga nanaon mah loba nu ngahina. Bener teu, baledageun. Dengekeun ontohon. Emang di bulan Ramadan maneh di saat keur puasa sare bisa wae disebut ibadah. Tapi ari sare nanti jam genep isuk-isuk nepikeun ka jam genep magrib mah siapa eta mah lain ibadah. Diajar depot. Bener teu. Baledageun. Lulus we. Meni karek dititah puasa sakitu oge. Dengekeun ontohon, puasa setengah poe ge acan, make jeung nyebutkeun lulus jiga pujaya kasaatan. Yeuh, barina oge wajar. Kira oge dititah nahan lapar, maneh teh puasa teh lain dititah nahan napas. Coba lamun maneh dititah nahan napas puasa, teu kumaha. Baledageun. Miskin kieu ge aing mah pernah nulungan maneh di saat maneh hirup balangsa. Jelema balaga kos maneh moal inget kana kahadean aing. Bener teh, baledageun. Kumaha guys? Resepnya nyen video. Lip-sync, joget-joget, live. Matakna ari hirup pula sok pe obok. Nya dipoyok, nya dilebok. Tungtungna ka oyok. Hakan tak kusiang, baledageun. Ieu eukeur maneh. Heueuh, eukeur maneh. Dengekeun. Lamun maneh sedil ka urang, ulah sok mamawa batur, sina sedil ka urang. Paham? Baledageun. Ari maneh kunaon ontohon geus dibejaan, boga pamajikan geulis, pinter neangan duit, nah bet milih siluman careuh nu alewok kitu. Dipilih menang nu leuwih ku ceplak, menang nu pecak. Araranteu. Loba gaya, helikopter ngajengkang, motor standing, entep sendok, colok asbes. Nah, hari tempo asup, sekali keluar, memblek. Beledageun. Cik dek nanya ka maneh anu osok ngabohongan kanu jadi pamajikan, anu osok nyumput-nyumputkeun duit ti pamajikan, geus meunang naon, jeung geus jadi naon, yeuh geus jadi mobil, geus jadi imah bertingkat. Nu aya ge lain beunghar, kalakasan sara balangsa. Beledageun. Misteri anu acan pernah kapecahkeun nepi ka ayeuna tentang nukeran duit. Yeuh nya dengekeun. Cek, yeuh. Ada nukeran artos. Hawa nya cek urang ge moal dibere, tapi kudu kieu yeuh carana. Cek, naon? Eser permen. Tok. Ieu sabaraha, Cek? Oh iya acisna. Doangan. Duh, kan cek urang ge misteri yang belum terpecahkan. Nukeran eueuh meuli 1000 mah dibere. Kumaha teh? Bener sarua di dinya aku. Kunaon mana jebleh? Jadi hate kada ngomongkeun. Lawan sia teh, lecek leh. Tong sabar. Aya naon ngarayu? Mau beli apa? Kunaon sih eta cewek? Anu ngomongkeun. Aing dilawan atuh lain. Bae sabar we. Terus ya. Daripada neleun sabar mending lo pasau. Cok, kata-katanya dong buat orang sabar. Kata-katanya buat orang sabar, hakan tak sabar nepikeun ka kieu tempat sugro ge matak bodar. Kali-kali mah cengut asya huluna, dadetan sungutna. Maneh sedil ka urang, terus ngajak batur ameh sedil ka urang. Kunaon teu mampu ngajatuhkeun urang sorangan. Beledageun. Ingekeun besti, ngaranna ge minantu. Lamun urang barang bere kanu jadi mitoha, ngadak-ngadak mitoha teh jadi judes, ngadak-ngadak mitoha jadi jahat. Keun bae, ulah jadi pikiran. Da urang mah hirup nepikeun tanggung teh jeung anakna. Da urang mah ditanggung jawab daharna naonna teh ku anakna, lain ku mitoha. Yeuh, ulah ngimpi hayang jadi minantu nu spesial, ulah ngimpi hayang jadi ipar nu terbaik. Angger tempo aya masalah rumah tangga urang jeung anakna mah yeuh, nu disalahkeun mah minantu. Sok coba contoh nu kitu teh yeuh. Beledageun.
Hirup mah teu kudu riweuh. Da jalan kahirupan jeung rejeki mah diatur ku Nu Maha Kawasa. Yes. Lain diatur ku sungut sia. Paladageun. Dengekeun Asya Kardun. Beda naranda teu gablek duit jeung duda teu gablek duit nya jelas beda. Aya randa teu gablek duit, geulis liam anakna. Pada mah rugi, pada marere. Coba duda ieu keur mah duda teu gablek duit, usaha. Awewe oge boro hayang mah rugi, boro hayang mere. Ada ketan gitu sudi. Bener teu fakta eta mah teh. Ye, aing mah teu hayang geulis. Aing ngalamun bager, solehah, hayang. Yes. Karena nahaon geulis ge cigah maneh. Ari sakirana masih kene bisa ditawar mah. Bener teu kaladageun. Ye, eueuh deui makhluk di dunia anu pangsarakah-sarakah mah iwati jelema. Naon ieu? Geus dahar hayang udud, geus udud hayang ngopi. Ayeuna geus ngopi, jorojoy hayang ngising. Tungtungna mah nglepus bari ngising di WC. Sungut di dadalan, dihandap diporojolkeun. Tah kitu ieu, eueuh sebeuna jadi manusia mah. Adak pantes disebut sarakah oge. Beladageun. Dengekeun Asya ontohot. Lamun hayang neuleuh sifat awewe Asya deuleuh we warna kutangna Asya nu dipake. Lamun warna beureum berarti wanian. Asya lamun warna biru berarti otakna ambisius. Lamun warna koneng berarti cerewet. Komo lamun make warna hideung mah Asya montong daek. Kadaul eta teh. Usabab mumuhnya seuh jadi hoream kateu kotor. Kitu Asya aduh bener teh. Paladageun. Lamun hirup teu bisa mangpaat keur batur, minimal ulah sok ngarugikeun batur. Lamun hirup teu bisa muji batur, ulah sok hayang ngahina batur. Komo lamun hirup can bisa ngabahagiakeun batur mah, minimal ulah sok nganyerikeun batur. Belerang. Istri idaman di tahun 2025. Subuh jadi babu, berang jadi koki. Peting jadi LC. Wah, mun digaji sabaraha puluh jutaan euy. Komo ieu diboking nage saumur hirup. Paladageun. Dengekeun marpuah, ku aing sia dibejaan heueuh. Cek aing oge lamun nginum teh pucuk ulah jeung hileud-hileudna. Jadi sia mah rarate ka salaki batur. Paladageun tak ku sia. Aya roda ditanjakan, katinggangku bangbong jengkol. Aya randa gogoakan, katinggangku hulu kohkol. Besti, hirup mah masing-masing. Sia-sia, aing-aing. Teu kudu loba ngomong, bisi diledot ta eta sungut ku aing. Paladageun tah. Besti, ari sia jadi jelema montong ribet. Ari ngadoa sia mah hayang beunghar, ai tempo dibagi bansos sia mah hayang dimiskinkeun. Pagong sugan mah ieu paladageun tak ku sia. Dengekeun Besti. Lamun maneh ieu keur diomongkeun ku tatangga keun bae. Eta mah cingcirining tatangga maneh boga panyakit hate. Tapi lamun maneh diomongkeun aku salembur, fix berarti maneh keur jadi selebritis di kampung maneh. Heeh. Aing hayang ka ditu, aing hayang ka dieu, hayang ka ditu ka dieu loba kahayang. Hayang terbang bebas ka luhur langit. Aya kolecer euy, kolecer awi. Telur asin makan kedong-dong. Sama-sama miskin, jangan belagu dong. Paladageun. Dengekeun ari sia Besti. Cek si Kardun cenah awewe zaman ayeuna mah malalatre. Dengekeun Asia belekok. Lalaki mah bororah ning dipentaan duit. Dipentaan kesetiaan oge jarang aya nu mampu. Tong protes. Paladageun.